Dan Mangga. nembe buka Mamat. Muhun, Oh, nembe buka. Muhun. Nembe buka pisan. Abi Nembe tadi ka dieu tepat balikan, Pat ka dieu balikan. nya teh ningal teh warung tutup wae cabi teh. Da kunaon beli teh damang atuh tapi nembe buka nya namanya. Nya nembe buka. Nya Mamat berbiasa mah buka teh tutong siang kieu atuh. Oh. Subuh Nya. gitu tah. Soal margi di kampung mah da seueur anu peryogi ka warung teh. Nya. Komo warung Kang Mamat sagala aya geuningan. Dugi ka paku payung ya aya Mamat mah nya. Nah gitu, sareng di kan ari di ieu mah kan sok seueur anu peryogi kadararieu gitu tah Mamatnya. Tong ieu bisi ieu soalna kan asal kuat baheula mah geuningan bisi kaburu kepacok batur rezeki tah eta Muhun mah. da ari abi ge biasana kan sok enjing-enjing kene. Nya. Kan hari-hari ayeuna buka rada siang kieu teh. Kamari abi tos aya peryogi heula kacapean. Muhun sanesna abi teu buka Nyawa ya, enjing-enjing. naon namina icalan mah Mamat. Tah aya rasa kacape da icalan mah. Soalnya kan urang teh kedah ngajagi kanu pelanggan. Nya. Gitu. Nya eta ge kan mun nyarios amat enjing-enjing kene bukana da sok peryogi beas enog nya kitu. Nah, komo abi mah teu bieu Mamat abi di RT 5 ka dieu teh. Da di paling ditu kan kapengkolan ka jalan tebi abi da abi sok ka dieu wae ningal teh. Tadi teh ditoongan we ti katabihan teh penasaran ka dieu gini kan alhamdulillah tos buka nya. Nah henteu milarian kanu sanes Kan tebi ya Mamat. Kan kampung urang mah tebi. Cuk geuning si toko teh bari yang dirimis gitu tanya. Nah, yakeun abi teh nya ka dieu kitu Kang Mamat nya sasana naon da abi teh da sok balanya teh ka dieu wae gini kan tara ka mana-mana geuningan nya. Gitu Kang Mamat nya tuh tinggal seueur di ngalangkung geuningan nya. Tacan ngarisan itu. Teu acan ngarisan abi nu buka pisan ieu ge abi ngantosan hayong aya nu ngarisan tapi can aya. Gitu. Nah peryogi naon? Bagian logi jeung kamu ngagoreng masamu di dieu barangkali. Oh gitu. Naon bade nyanak heula? Enak heula teh Atuh moal tiasa tuh enjing-enjing kene kieu mah. Nuhun sih da Pan abi ge name buka can ngarisan pamitos ngarisan nu ku abi sok dipasihan wae age. Laras eta ka beda abi ge sok uningan nya pami warung mah kadang-kadang karos wabi pami warung mah enjing mah tong nya sanes teu dipasihan nya sok pamali cenah cokot Nya mata ge. nya ieu mah Jadi punten we da moal tiasa. kitu tiasa mah hiji wae mah daatun lo mah sebaran teh 2000 ayeuna mah tos menuju Mirah. Tuh 2000 Mamat. Nya sanes ku nominalna abi mah ari warung kieu mah kan abi oge nya sanes ku. Tapi hapunten abi nya ya. Hapunten abi Teu naon sih da lain ku masalah artos 2000 atau 1000 na ieu mah kan lamun bade meser pertama mah cenah kadang ngarisan heula gitu. Sanes percanten kanu kitu ngannya atuh abi teh da icalan sanes nyambutkeun lah nya mun teu teh mah. Jadi punten pisan moal tiasa enjing-enjing kene gitu kan. Atuh pami kieu mah atuh abi ngambut teh 2000 mah atuh. 2000 ya. 2000 sami we atuh 2000 mah. Benten ari barang mah namina ge nyanak. Nya ari atas makan nambut mana horeng aya cal belikeun artos mah aya atuh. Pokoknya barang pasti aya gitu. Nya. Gitu. Nambut tapi 2000 mah tuh kayak habis siang deh. Oh jadi nambut artos. Nambut artos aja 2000 nya. Siang tapi dieukeun pokona namanya. Iya. Entah. Jadi nambut artos gitu. Tah, tepan abi aya mah tos aya 2000 ya. Kan pamali cenah anaknya mah. Tos abi ngagaleundog hiji kartos ieu tah. Oh jadi meserna. Meser we kartos ieu. Mohon. Anu diteun aya namanya hampura we atuh hapunten nya. Tah kieudeun kieu teh amamat kitu nya. Teh kan abi nambut teh 2000 nya. Kudu digalikeun ka dieu endog nya. Dan ngagaleun ka Kang Mamat oge geuningan nya. Nya kitu nya. Atur nuhun nya ngomongnya. Mangga. Bener tapi da nya da barang jeung duit beda. Ari duit mah bisa ditambutkeun barang mah emang henteu nya. Tapi bener oge sih nganjuk duitna dibelikeun barang ka dieu. Ketang jadi alhamdulillah we atuh jadi ngarisan ayeuna ye karek ngarisan alhamdulillah. Panglaris alhamdulillah lancar hari ayeuna lancar alhamdulillah. Pamugi we cing berkah sadayana